أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. Sadaqallahul azim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر. Bakna tekenging mantulnya ribbi ditasdidan faqulna ribbi فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم lamna pendek kullu unasim Sadaqallahul azim. Dina huruf anu disukunkeun kan aya nu dipantulkeun dinamian qalqalah anu hurufna 5 qaf ta ba jim dal. Salianti eta mah berarti henteu dipantulkeun. Sapertoskeun di dieu sin disukunkeun wa idzis pamun dililakeun teh kitu wa idzis kulantaran dihubungkeun asna sakedap wa idzis tas ko tekenging mantul kumaha pami mantul wa idzis tas ta aya itu tah tekengingnya tapi tahan siletahna teh wa idzis tas ko tekenging wa idzis tas ko tekenging ngange gitu tah ti mana ayana sabab siletah tungtungna anu diantelkeun teh antel dangan sakedap kaburu kacabut
wa idzis kaburu katurunkeun si letah teh jadi we jadi aya tah kitu. Fakulna lam disukunkeun fakul kulna teu kenging kul teu kenging bakal dicabut si letah teh fakulna tapi fakulna hijikeun fakulna teu kenging fakulna teras fakulna drib fakulna upami waqaf mah janten panjang aya alif ngan lamun diwasolkeun jadi pondok sabab kapayuna huruf sukun aya dod disukunkeun ari dod huruf qalqalah sanes berarti ieu ge sami teu kenging dipantulkeun teu kenging dipantulkeun teu kenging fakulnad tapi ditahan fakulnad teu kenging fakulnad tah teu kenging dipantulkeun sabab sanes qalqalah. Teras kapayuna aya ba disukunkeun ari ba huruf qalqalah sanes huruf qalqalah kunaon tadi henteu diqalqalahan sabab ba di dieu mah lamun macana diwasolkeun janten idgham kana ba anu hiji deui aya tasdidan. Jadi fakulna ribbi henteu ribbi tapi ribbi sabab diidghamkeun kajaba lamun liren di dinya sapertoskeun fakulna rib pami waqaf di dinya mana me qalqalahna aya ngan lamun diwasolkeun mah jadi teu aya sabab diasupkeun kana ba anu hiji deui ribbi teu benten we sapertoskeun dina fakulna panjang sote lamun waqaf di dinya fakulna lamun diwasolkeun mah jadi henteu panjang fakulna ribbi janten teu aya qalqalahna bi asokal hajar kal teu kenging bi asokal hajar tah aya leuan gitu tah teu kenging nya. Teras fajarat min husnata asrota teu kenging asrota tapi tahan lamun dililakeun mah gitu asrota teu kenging asrota teu kenging aya euan ya asrota aina tah pami ieu kode eta mah kedah mantul kode alima kulluuna sim masrobahum masro teu kenging masrobahum ari keur kieu mah moal nya ngan lamun keur maca sok kadang hilap kunaon pangna hilap sabab urang mah fokus kana kalimah anu acan dibaca sehingga anu keur dibaca teh sok jadi ramyang nya ti ku panon teh sok jadi ieu teh naon kitu nya dikira-kira we ya, terkadang jadi kitu sabab panon urang tos fokus ka payun ari nu keur dibaca
henteu fokus. Kulu wasrobu, was tekenging, wasrobu mir rizki tekenging, rizki tapi rizki tekenging rizki walata saufil ardi tekenging mararantual fil ardi tapi fil ardi hijikeun fil ardi mufsidin arifa mah jarangnya jarang mufsidin jarang mufsidin